bersihkan hati. Kenapa ini jadi hati yang terluka? Boleh, manusiawi. Seorang istri nelfon, ditelepon, maaf Pak Sea, seminggu yang lalu, besok pada saya, itulah kesempurnaan. Ya, abdi mah alhamdulillah Ustaz, tara, ya, tara abdi mah boga salaki tara Pak Sea, abdi tara ngomong ka salaki tapi sakali ngomong nginjem duit, tak eta nu maseakeun nama. Hiji mangsa Pak Sea lah salaki jeung pamajikan teriweuh, nu hiji meureuntah. Mun keur Pak Sea teh inget sok aya rinduna. Tak tong saruana mun anu baeud suami atau istri ngaleos. Pasti mun rinduna era. Tiba-tiba si suaminya ini rindu setelah memutuskan cerai. Nelpon weh. Beb. Naon atuh? Kan geus-geusan kela aku hilaf. Terus aku pengen balik lagi. Gampang. Aya gelas teh hareupeun AA. Eueuh, teangan. Siap beb, apa sih yang nggak buat kamu? Neangan dong. Sudah dapat? Dapat. Kalau mau rujuk, pecahkan gelas itu. Sudah. Apa pelajarannya? Pecahannya itu kamu susun lagi. Aku bukan nggak mau rujuk beb. Ketika kau sakiti, hatiku pecah berkeping-keping seperti gelas yang kau bantingkan itu. Sekarang kau minta rujuk sama aku. Kau lihat apa yang kau lakukan barusan di depanmu. Gelas yang kau bantingkan kau susun lagi. Susun gimana? Dari mah gelas plastik. Alah eta jadi era. Ya udah pulang beb, kita belanja, THR-nya udah cair belum daerah. Tunggu balik salah gitu. Tak menek pasea teh perhitungkeun ieu. Bising butuh deui. Kan kejebak. Naon rek balik cuk. Hayang budak bawa. Siapa tuh bawa kabeh. Udah rumah tangganya geus diasupkeun anu mobil kabeh. Geus kabeh siap. Urang ngilu. Naon atuh rek ngilu mah? Karena aya suami nu cicing di imah istri tapi ngajagona luar biasa. Kamu pergi enggak? Ngomong apa kamu? Kamu pergi enggak? Ini kan rumah aku. Oh iya, aku yang pergi. Lulus dong mapai temok lempang nate. Nyak itu lempang nate, hayang diguruan deui teteh. Tiba-tiba geus rada jauh paku ngait, cicing cenah. GR eta mah paku. Kenapa hatimu terluka?